kabeh dicokot huluna, dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah didinya dibawa, saya dibawa cek Umar bikin ke Yazid, dibikin ke Yazid, saya bikin ke Yazid, seserian Yazid bunga dengan kata kaburan anak, akhirnya dibalangkan, titah disepakan. Tidinya lah mulai aya main bola haram, main bola tasabuh jeung eta. Ngeuneuh main bola sarwa neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, bangsa tarolo karek kita. Kabeureun geus teh buatan Yahudi, buatan Nasrani, urang ulah sok kikituanan ku hari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain, dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir. Ngengkeun Sayyidina Husain berangkat di Madinah ke Mekah tanggal 2 haji. Begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh, tiba-tiba mimpi Sayyidina Husain kudu berangkat ke Kufah. Ya tanggal 7, 8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah iyalah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa. Sayyidina Husain lolos tidinya berangkat terus naik onta, kemudian jarombongan nelobaan, kemudian kayak bakal diceritakan aslinya ima asalnya hobae Karbala helanan kayak ceritakan ti mimiti lahirna insyaallah kukula keur dirangkum ku ari nyokotan ti hadis kayak didongengkeun supaya nu kolot ge nyaho moal kebal deui mah ieu asa ulah paisukan bae. Ieu mah tengahna we helanan berangkat terus sampailah ke Kufah. Pantat tadina ge Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain lahir mah di Madinah, dibawa ku Sayyidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sayyidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik, didinya dicaritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husain, ieu kamar Sayyidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna. Seorang raja gubernur saat eta, masya Allah, jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter, 2 ka 3 leutik. Komo kamar Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain mah leutik jasa duaan didinya. Tak tidinya setelah Sayyidina Ali terbunuh kan Sayyidina Hasan jeung Husain ka Madinah. Di Madinah didinya lah Sayyidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas nama ieu mah singkatna bae. Terus Sayyidina Husain kita beat ka mana ye ka Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah? Ketika Kangjeng Nabi pupus anu terpilih Sayyidina Abu Bakar nyana panas, padahal nyana sahabat nu paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sayyidina Abu Bakar? Mulai dengki ti harita. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ye. Ieu mah keur carita bae. Pada urangna bae ke teu meunang ngadongengkeun nya. Mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Itu bae lana. Sebab ieu sahabat jeung sahabat nu mantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Kan Muawiyah teh sahabat panglima Kangjeng Nabi. Tapi didinya masih keneh Sayyidina Muawiyah teh itu nahan kasabaran ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tina jabatan khalifahna sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sayyidina Muawiyah di dia ngabangun kekuatan armada. Nyana nyieun kitu armada kekuatan. Jadi berarti oposisi. Itulah Sayyidina Muawiyah. Begitu ditungguan beres Sayyidina Umar, nyana ngangsongkeun diri Sayyidina Utsman nu naik. Nah iyalah makin dendam ta Sayyidina Muawiyah. Balik Sayyidina Muawiyah ka Irak, ka Kufah.
Idinyalah nyin kekuatan setelah Sidina Utsman tumbang lain tumbang eureun kemudian naik Sidina Ali dahsyat Sidina Ali peranglah jeung Sidina Muawiyah lantaran naon ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin Masya Allah kos gitulah kepemimpinan secara zahir mah kos gitu secara zahir akhirnya ya ribet Sidina Ali tumbang lantaran na pedang engke diceritakeun insyaallah satu persatu nah ieu mah diceritakeun Karbala didinyalah terus Sidina Hasan bangkit Sidina Hasan kemudian Sidina Husain kita beat ka Sidina Muawiyah Sidina Muawiyah maot Yazid kita beat ka Yazid putra daripada Muawiyah didaekeun zaman Muawiyah jeung Sidina Ali bapa jeung bapa kuari zaman anak Yazid jeung Sidina Husain kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad yang paling buang kawarah mak idinyalah kabur Sidina Husain ke Madinah di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutnya hampir luar biasa berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi jeung mimpi-mimpi nu tadi diceritakeun kamari bahwa bakal terbunuh geus nyahoan Sidina Husain sebab Sidina Husain penghulu manusia anu bakal anu diceritakeun ku Kangjeng Nabi dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di surga cek Kangjeng Nabi bakal katingali dua pemuda saha eta Hasan jeung Husain incu kaula idinya langsung diceritakeun dina impian bakal perang jeung bakal terbunuh geus nyahoan Sidina Husain mah mantak Sidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid malaikat Jibril ti Gusti Allah ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Sidina Ali ti Sidina Ali ka Sidina Husain mursyid dina thariqah moal aya nu kaluar ti Sidina Husain moal aya nu kaluar ti Sidina Husain moal aya jadinya terus ke Syekh Muhammad Bakir nah terus aya Sidina Husain teh mimpi ka Mekah lantaran tadi nak ka Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah di Kufah geus disadiakeun jang peperangan ku Yazid jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan tanggal 2 Muharram masih di jalan tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala nyin kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan ku kula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti kitu keneh putra daripada Sidina Hasan putra daripada Sidina Husain urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae cai ngorolok bae nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sidina Husain beda mah nah ieu lamun urang geus ka ditu ka Iran nganyaho urang makom Sidina Husain Karbala bakal nyaho kabayang we ta Karbala teh aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa titah beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram cek Sidina Husain teh di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid jadi berarti merangan batil Sidina Husain teh hargai kaula sebagai incu Muhammad incu Rasulullah anjeun geus garobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula mah datang ka Irak ge moal kudu beat kanu ngaran Yazid satungtung Yazid dilaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim Masya Allah didinya terus yang tenda-tenda ayeuna perang sapoe istimewa Sidina Husain 2 poe loba nu gugur katilu poe tanggal 10 tanggal 9 Sidina Husain leungeun nu kencana geus potong kasorekeunana ieuna kenapana geus kadi bercucuran darah istirahat Sidina Husain lantaran wah perangna geus eueuh tanding jadi lamun Sidina Husain turun ke medan laga kafir teh geus
teka itu bret keistimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedang. Iyalah Sayyidina Husain. Tah, baju nu waktu dipake ku manehanna perang warnana kos kieu. Nu di luar teh nyaho. Nah, mantak di Iran aya 3 rupa, engke bakalna dikupah. Hiji warna hideung, 2 warna merah, 3 semu beureum, kaopat warna model kieu. Ieu lah nu dipake ku Sayyidina Husain, warnana lain ieu. Nah, itu sembarangan nih maka ieu teh sembarangan. Tuh, gitulah supaya nyaho itu Sayyidina Husain tanggal 10. Geus tanggal 9 hari tangis berguguran geus nyahoan. Begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus. Nyarekan Sayyidina Husain, ulah geus nyaho bakal maot. Dahaga Sayyidina Husain teh. Mentak Abdul Fadl nyokot ka Bengawan Efrat. Tidinya teh dihadang. Sanes dihadang nyana teh dipenggaskeun leungeunna. Nu hiji kencapan nyokot cai di Sungai Efrat, begitu cai nyokot di dia dicekel ku nu ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid. Dak kusungut ku ari. Kusungut tah tinggal ieu nyokol make kuda, ieu geus eplek-eplekan kusungut. Nah ku ari ieu da belah ieu blas. Tinggal make ieu doang nya tah. Padahal nyana ge dahaga. Tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum. Naon sababna nu matak teu wani nginum? Nyana lamun nginum, maknya nyana seubeuh Sayyidina Husain ieu mah dahaga, maknya miheulaan Sayyidina Husain teu sanggup nyana teh kitu naon ngaranna ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur. Sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaon karena adab-adaban datang ka dinya. Ya dianggeuskeun bae langsung ceger tumbang. Oh nu nginum saurang-urang aja. Nu mentak lambangna ke di Karbala cai gitu. Diais ka dieu, ngorolok ka dieu. Ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun aya cai naon urang ditu lagi hampir teu nyarahul. Tah sejarahna aya dina hadis kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian besar nyaho. Komun nu zarah rahmat geus teh nyaho kaler kidul bae tah mah geus. Kukula didongengkeun oh kitu mantak jadilah lambang cai. Tah Sayyidina Husain langsung dahaga, sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana. Jadi dalam henteu keur perang, sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam. Nah, utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah. Pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kill aslina mah kos kitu langsung bae ditumbangkeun ceger dibelah heula ceger memehna heula memeh lantaran kuat jasa Sayyidina Husain mah hampir eleh tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh. Nah kuari Sayyidina Husain teh dikakalakeun cak Syamir kuari kieu di seluruh arah urang panah ieu Husain. Jadi dipanah di seluruh arah. Kaler kidul wetan kulon dipanah cep. Geus beres ngaguling nyana turun, dibelah heula di dina jeger. Geus dibelah langsung nyana neuleuh surga. Seuri nyana teh. Bahkan Kangjeng Nabi geus nyawean. Cak Kangjeng Nabina ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid. Cak cenah amis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui. Pohara jasa tadi kitu-kitu ge urang mun titah perang embung bae. Masyaallah. Kitulah Sayyidina Husain. In matak mursyiduna. Nah, wa mudabbiruna wa murabbiruna. Nah, iyalah Sayyidina Husain. Langsung ditumbangkeun ieu huluna make pedang. Pisah. Saenggeus pisah careuri kabeh. Ke nu ngaran Zainab nu ngaran patina Incu ieu mah Zainab Incu, Zainab Fatimah Incu. Dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain kabeh araya ngaran-ngaranang ke tah ieu mah huluna di dinya begitu dihareupan ku Siti Zainab
Siti Zainab cerik, kemudian Siti Zainab terasa aya Kangjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab ieu teh kadeuleu secara zahirna mah dahsyat tapi secara batin mah geus aya di salalorga kabehan. Senyum Siti Zainab, Siti Fatimah kabeh dicokot huluna, dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah, didinya dibawa, sanggeus dibawa cek Umar bikeun ka Yazid. Dibikeun ka Yazid, sanggeus bikeun ka Yazid, susurian Yazid bungah dengan kata kaburanana, akhirna dibalangkeun titah disepakan. Tidinya lah mulai aya main bola, haram main bola tasabuh jeung eta. Nu neuleuh main bola sarwa neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Bangsa tarolol kabeh. Buatan Yahudi, buatan Nasrani, urang ulah sok kikituanan ku hari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain, dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir, di Mesir gitu kene. Jadi berarti ti Kufah dibawa ke Baghdad, di Baghdad dibawa ke Mesir, penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi. Luar biasa Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol, tapi ari awak nama di Karbala tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid. Tah kitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala. Moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara. Tinggal sababaraha poe geus dipersiapkeun di Iran, bakal di Kufah, ieu bakal narima jutaan manusia. Teu bisa katahan. Kitulah Sayyidina Husain. Seserian Yazid. Nah, di dieulah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi. Aneh, di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi antaranya jeung ponggawa-ponggawana spontan teu menunggu bubulanan deui, hitung jari hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7 dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak, penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain. Motifna naon? Dibaca, ternyata motif kezaliman. Sayyidina Husain ieu numbangkeun kezaliman, perang teh lain lalagaan, jihad fisabilillah. Simpati manusia terhadap Sayyidina Husain buah sangat luar biasa. Teu katahan dek diabing Yazid ku masyarakat. Hudang Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria, hudang kabeh dek numbangkeun kepemimpinan Yazid. Ialah Bani Umayyah. Masya Allah. Taya lamun ke dicaritakeun ieu mah dicaritakeun Karbala lantaran minggu hareup geus liwat. Jadi berarti Sabtu bakalna jutaan manusia di Karbala. Nah ieu urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain jeung para penegak agama Allah, dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah jeung para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Ieu mah hanya sekelumit hartina Muhammad bin Nanafiyah nyaritakeun bahwa nu terbunuh kutila ma'al Husain cek sakaol ieu ye 16 seluruhna nu 16 ieu mah ieu adalah keluarga ahli bait. Turunan Sayyidina Hasan, turunan Sayyidina Husain, yakni Habib, Syarifah nu 16. Ke kaul kadua aya sabaraha dan selanjutnya. Wallahu a'lam.